Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadongeng deui mitra-mitra pumirtub. Direncangan ku Mang Guru. Mang Guru bade neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Si Buntet. Ieu dongeng karangan Kang Heri Supriyadi. Panginten ayeuna teh nincak seri anu kadua. Sok sanaos ieu dongeng digarap ku Mang Guru kalayan sing sarua basajan. Mudah-mudahan sasiereun sabeunyereun sing ngajantenkeun panghibur kana kalbu pangbeberah kana manah. Sateu acan Mang Guru neraskeun deui ieu hanca carita. Mang Guru bade koling-koling atanapi kintun-kintun ka sapalihna para pemirtub anu masihan pairan dina seri anu kahiji. Di antawisna wae kintun-kintuna kanggo Kang Laksono Hendro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah manco dina cerios engal Si Buntet anu pis MGR. Sami-sami. Teras kanggo Mamah Andri Maulana Karawang. Alhamdulillah hadir manco deui Mang Guru. Sami-sami hatur nuhun. Teras kanggo Teh Iis Juliani. Alhamdulillah manco terus Mang Guru. Sami-sami. Teras kanggo 1134 RH. Alhamdulillah Cianjur hadir manco. Mang Guru hatur nuhun. Sami-sami. Teras kanggo Mamah Nuri Nurhayati. Anu engal deui Mang Guru, siap manco mangga. Teras panginten kanggo Kang Dika RSBR di Bogor. Manco deui Mang Guru hanupis sami-sami. Teras kanggo Nenek Ani di Subang. Absen heula bisi kapayunan batur saurna teh. Mohon hadiahna ganasnya nenek. Teras kanggo Babe Uteng 1154 ti urang Bantul ngiringan manco Mamang. Mangga nyangakeun. Teras kanggo Kang Ujang Lilih hadir Mang. Teras kanggo Pak Ade Sukarna di Cicadas Bandung hadir saurna teh. Hatur nuhun kasepuhan. Teras kanggo Kang Sani Koswarasan. Koling-koling Mang Guru, mohon di koling-koling tahnya ku Mang Guru. Kang Sani Koswarasan di Garut. Wilujeng wayah kieu wilujeng ngadangukeun. Teras panginten anu terakhir kanggo Kang Prabu Arjuna di Banjar. Nyakseni saurna teh. Panginten mung sakitu anu tiasa dikintun-kintun. Pokona mah kum we ka sadayana para pemirtub dongeng Mang Guru di mana bae ayana. Wilujeng wayah kieu wilujeng ngadangukeun. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami ngabandungan deui kumaha jujutan ieu carios. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pumirtub dongeng Mang Guru, tarekah dukun jeung tetangga eueuh anu mampuh ngubaran Mang Jaja. Mang Jaja can eling-eling tina kapiuhanana. Nya kunaon atuh ieu teh sababna Nyai? Eta pipina meuni gareuneu kitu geuningan. Geus garelut atawa lain ieu teh? Tanya pupuh lembur anu harita milu ngalongok. Duka atuh da can kantos naros abdi oge. Sumping ka bumi oge langsung ngagolepak ditepas. Tembala pamajikan Mang Jaja. Kituna teh bari nyusutan sesaci mata. Kabeh anu ngariung Mang Jaja aruplek ngawangkong. Ngira-ngira kana naon anu geus tumiba ka Mang Jaja. Samalah mah aya anu nyebutkeun yen Mang Jaja kasabat jurig baralak anu keur ngaliwat.
rupa-rupa sangkaan, lolobana mah sangkaan anu araheng, anu aya patula patalina jeung bangsa lelemut. Lumayan lila Mang Jaja kapiuhanana, anu ngalongok geus nungtutan baralik, kaasup dukun anu cenah mah ahli ngubaran. Tinggal pupuh lembur, Mang Jujum jeung sababaraha urang tatangga anu satia maturan. "Akang!" cek pamajikan Mang Jaja, curing hak nempo salakina anu ngulisik. Kabeh anu ngariung, ngarised diukna, ngadeukeutan ka Mang Jaja. "Aduh, aya naon ieu teh Nyai?" tanya Mang Jaja bari gigisik. Pamajikan Mang Jaja teu langsung ngajawab. Gancang mikeun cai sangkan diinum, sakumaha anu diparentahkeun ku pupuh lembur. Kang Jaja, tadi akang teh kapiuhan lumayan lilana. Cik, kunaon atuh eta pipin nepi ka gareuneuk kitu?" tanya pupuh lembur. Tetep antep ka Mang Jaja. Gap Mang Jaja nyabakan pipina. Mang Jaja muringi sabab karasa nyeri. Ras inget pangalaman di kebon sore tadi. Ret ka Mang Jujum anu keur milu ngariung. "Kang Jum, mana si Buntet? Kuring rek menta di hampura," cek Mang Jaja. Neuteup ka Mang Jujum, paneuteub anu pinuh ku rasa kahanjakal. Katembong aya anu baseuh, nyalangkrung dina juru matana. Mang Jujum jeung kabeh anu ngariung, urang kereung alatan teu ngarti. Kulisik Mang Jaja cengkat, anu saterusna mah diuk, nyarande dina bantal. Geus kitu mah ngandarak-dak we, Mang Jaja nyaritakeun pangalamanana mangsa di kebon basa sore tadi. Basa kuring keur kapiuhan, asa ngimpi asa lain. Kuring teh kadatangan hiji budak anu make pakean sing sarua beureum, anu ngakuna mah cenah babaturan si Buntet. Eta budak teh ngomong ka kuring, ulah ngaganggu babaturan uing cenah, cek Mang Jaja. Cacarita panjang lebar. Kabeh anu ngariung pating polohok, asa teu percaya kana omongan Mang Jaja. "Yeh, ari maneh atuh, nanahaonan ada teh bet kitu-kitu teuing. Paingan atuh eta pipi meuni gareuneuk ku tapak rabo," cek pupuh lembur satengah nyalahkeun ka Mang Jaja. Mang Jaja sanduk-sanduk ka kabeh anu aya di dinya, utamana mah ka Mang Jujum anu baheula keur ngoramah kungsi jadi babaturan anu kacida layeutna. Untungna Mang Jujum oge daekeun ngahampura, tur ngarti kana kaayaan hate anu jadi sobatna. Mang Jujum nyaho asal nama Mang Jaja teh jalma anu amis budi, somea hade kasemah. Nganti saprak budak hiji-hijina anu kacida di pikanya ahna leungit, teu puguh laratanana, teuing kabawa palid, teuing aya anu ngiwat, teuing direweg ku satogalak. Da cenah mah leungitna teh basa keur nguseup di walungan. Walungan anu biasa dipake tempat nguseup ku si Buntet jeung ku barudak urang dinya. Ti harita Mang Jaja jadi jarang nyarita, sok mendeng hulang-hulang, ka barudak jadi galak. Kajadian leungitna anak Mang Jaja geus lumayan lila, geus aya kana 6 taunna. Mangsa umur budak Mang Jaja keur saumuran pisan jeung umurna si Buntet, keur umuran 10 tahunan. "Kang Jum, wayahna bawa si Buntet ka dieu ayeuna keneh. Kuring teh yang buru-buru menta di hampura," cek Mang Jaja satengah ngaranghi ka Mang Jujum. Sanggeus dirojong kunu aya di dinya, antuk namah Mang Jujum oge ngelehan. Gedig indit ka imahna, dibaturan ku tatanggana anu babarengan ngalongok Mang Jaja. Mitra-mitra pumiretup dongeng Mang Guru, sanggeus aya kana sawatara lilana, Mang Jujum geus datang deui, bari ngakod si Buntet dina tonggongna. "Aduh Buntet, hampura mamang nya kasep," sadatangna Mang Jujum. Mang Jaja mah langsung ngerangkul si Buntet, anu olohok sabab teu ngarti ku pamolah Mang Jaja. Si Buntet teu sirikna digalentoran ku Mang Jaja, kalayan teu eureun-eureun menta hampura, anu nyaraksian milu kagagas.
milu cirambay ing srek-srekan. Sanggeus lumayan lilana Mang Jaja ngagalentoran si Buntet, gaap si Buntet nyokot cai sesa urut nginum Mang Jaja anu ditunda dina tekas. Mang, cek babaturan uing, ieu si beungeutkeun Mang, cek si Buntet. Itu nate bari ngasongkeun cai ka Mang Jaja. Gaap cai dina cangkir anu diasongkeun ku si Buntet ditampanan ku Mang Jaja, anu saterusna mah gancang dipake si beungeut. Lain sulap lain sihir, dadak sakala banget Mang Jaja anu tadi nagareuneup cager deui sapada harita. Kabeh anu aya di dinya pating gogodeg, asa teu percaya kana kajadian anu lumangsung di hareupeunana. Aduh, atur nuhun nya, ceuk Mang Jaja nunuhunan. Kawas anu heueuh bisa nempo bangsa jin anu geus ngubaran manehna. Heueuh, itu meureun kalolobaanna manusa mah matak loba anu ditipu ku bangsa jin teh pedah teu nempoeun anu sabenerna. Mitra-mitra pumiartub dongeng Mang Guru, samemeh mulang ti imah Mang Jaja, Mang Jujum ngawanti-wanti sangkan anu nyaraksian eta kajadian teu cacarita deui ka jalma rea. Lainna naon maksud Mang Jujum mah sieun loba anu ngadon uubar kanu jadi anakna, sedangkeun umur si Buntet leutik keneh keur meujeuhna resep ulin jeung babaturanana. Kabeh anu aya di imah Mang Jaja ngarti kana naon-naon anu dipikarisi ku Mang Jujum. Sanggeus eueuh deui urusan mah, Mang Jujum mulang ngangakod si Buntet dibaturan ku tatanggana. Dina waktu anu teu lila oge Mang Jujum geus nepi deui ka imahna. Aya naon Kang? Kang Jaja teh make hayang panggih jeung anak urang sagala. Kumaha deui ayeuna kaayaanana? Tanya Ceuyoyoh sanggeusna ngasongkeun citeh haneut ka salakina. Eueuh anu disumput-sumput ngan dadak-dak we Mang Jujum nyaritakeun kabeh kajadian anu sabenerna di tetek taya anu kaliwat. Astagfirullahaladzim, moal naon eta babaturan maneh teh Sujang? Aya eueuh ayeuna di dieu? Tanya Ceuyoyoh neuteub seukeut kanu jadi anakna. Aya mak, itu keur tekebat si Buntet nyarita. Geus lah isukan deui, karunya geus peuting, geus tunduheun. Ujung ayeuna mah gerasa re. Tempas Mang Jujum ngarasa karunya kanu jadi anakna. Ceuyoyoh oge teu bisa kukumaha, da katembong anakna marelak heuai wae. Koloyong si Buntet ka kamarna, brug surapan to kamar anu ditutupkeun. Mitra-mitra pumiartub dongeng Mang Guru, ari Ceuyoyoh jeung Mang Jujum mah boro-boro tunduh malang kanu jadi anak. Sieun kumaha onam alatan wawuhan jeung bangsa jin. Mang Jujum uplek ngawangkong jeung pamajikanana nyawalakeun naon-naon anu kudu dipilampahna. Mitra-mitra pumiartub dongeng Mang Guru, isukna ngahaja Mang Jujum jeung Ceuyoyoh teu indit ka kebon siga sasari. Hayang nalek anakna sakumaha anu geus dibadamikeun ampir sapeuting jeput. Ujang, ieu kumaha ari babaturan maneh teh aya keneh kitu? Ceuk Ceuyoyoh miheulaan nanya. Sanggeusna kira-kira meunang waktu anu hade. Heueuh ngahaja sangkan geunah ngariung. Ceuyoyoh nyayagikeun rupaning kadaharan, sarupaning gorengan meunang nyieun sorangan. Aya mak, ieu gigireun, tembal si Buntet bari nunjukkeun ku pangreretna. Kieu tat, bapa jeung emak teh melang, heuh sieun kumaha onam. Tah bapa teh hayang nyarita ka babaturan maneh, ngan ari teu katembong jirimna mah da asa teu puguh. Matak bejakeun we, bapa teh hayang ngawangkong kitu, tapi bari nempo jirimna, ceuk Mang Jujum nepikeun maksudna. Si Buntet ngan saukur ungeuk, anu saterusna mah siga anu keur ngawangkong jeung anu aya di gigireunana. Sanggeus unggut-unggutan, gap si Buntet nyokot cai dina gelas, anu saterusna ditunda di gigireunana. Ari Mang Jujum jeung Ceuyoyoh mah ngan saukur silih reret teu nyarita. Yeuh Pak, inum saragot sewang jeung emak cenah. Sesana we si beungeutkeun, ceuk si Buntet ngasongkeun cai ka Mang Jujum.
teu talangke gancang cai diinum saragot sewang jeung pamajikanana. Sesana diusapkeun kana beungeutna sewang-sewangan. Mitra-mitra pumiareup dongeng Mang Guru, breh sidik jelas pisan aya saurang budak make pakaian sing sarua beureum. Anu diuk digigireun si Buntet bari sura-seuri ka manehna. Mang Jujum jeung Ciyoyoh teu langsung ngomong malah pating polohok bari silih reret. Ciyoyoh ti papareket cekelan leungeun salakina, diukna beuki ngised, beuki rapet jeung Mang Jujum. Anjeun teh bener anak jin. Ari sugan teh dadegan jin teh pikasieun, geuning sarua we jeung bangsa manusia. Tanya Mang Jujum sanggeus kumpul kawanina. Bangsa kaula mah dibere kasaktian. Ieu wujud kaula mah lain anu sabenerna. Kaula mah bisa mancala putra mancala putri. Wujud kieu teh pedah we wabuhna jeung pantaran anak anjeun. Da ari umur kaula mah geus leuwih ti 1000 taun. Tembal si Uuk dari pisan. Mang Jujum jeung Ciyoyoh cilih reret bari pating polohok. Ke. Naon maksudna atuh anjeun make hayang jadi babaturan anak kuring? Lainna naon? Ilaharna anu jadi kolot ka anakna. Kuring jeung pamajikan teh asa ngarasa melang. Sieun kumaha onam? Tanya Mang Jujum dari pisan. Tenang we Mang Jujum. Da kaula mah masih keneh jin Islam. Anu jarahat mah beda deui. Kula mah resep we ka anak anjeun teh. Kula teu boga maksud goreng ka kulawarga Mang Jujum. Sok sanajan bangsa kaula dibere kasaktian, tapi kula teu bisa sangeunahna. Da derajat manusia mah leuwih luhur. Manusia mah boga kasampurnaan. Sakur anu wani-wani ngarempak nya tungtungna mah awal akhir bakal rajet. Embung kaula oge rajet ku kalakuan sorangan mah. Sarua kaula oge hayang salamet. Ceuk si Uuk nyaritana panjang lebar. Mang Jujum jeung Ciyoyoh ngarasa tentrem ari geus menang jawaban samodel kitu mah temelang teuing kanu jadi anakna. Mitra-mitra pumiareup dongeng Mang Guru, lumayan dilana Mang Jujum jeung Ciyoyoh uplek ngawangkong jeung si Uuk. Tetelepek sagala ditanyakeun. Si Uuk oge ngalayanan, ngajawab sakur-sakur hal anu ditanyakeun ku kolotna si Buntet. Heueuh, kep bae atuh ari kitu mah. Kuring oge temelang ari anjeun lain makhluk jahat mah. Nya, Mang Jaja anu kamari teh geuning. Eta teh budakna leungit basa keur nguseup di walungan. Susuganan atuh anjeun nempoan. Ceuk Mang Jujum nyabit-nyabit perkara nanasiban anu tumiba ka anakna Mang Jaja. Ke. Geus cilila eta teh kajadianna Mang. Tanya si Uuk kurang kereung. Lumayan dila Uuk. Geus aya kana 6 taunna. Kang Jaja teh asa lamah bager someah. Nganti saprak anakna leungit jadi kitu. Kabarudak jadi galak tah kitu. Ceuk Mang Jujum nerangkeun. Oh, paingan atuh. Ngarti ayeuna mah. Saha ngaran budakna teh Mang? Tanya si Uuk deui. Si Pepen ngaranna mah. Leungitna teh keur saumuran pisan jeung anak kuring. Tembal Mang Jaja bari ngareret ka si Buntet. Mitra-mitra pumiareup dongeng Mang Guru, wangkongan terus lumangsung, silih talek silih tembalan. Ari Ciyoyoh jeung si Buntet mah jarang pipilueun nyarita, ngan saukur ngabandungan wae, bari cecamuilan ngahuapkeun goreng hui jeung goreng cau. Ensok atuh Uuk, tah gorenganana bisi rek dahar, heujung nyokot ku sorangan. Ceuk Ciyoyoh tatawar. Kadaharan kaula mah beda atuh ceuk. Geus kaula mah tunduh hayang sare. Soal anak Kang Jaja mah keun urang paluruh sugan aya di alam kaula. Tembal si Uuk ditungtungan ku huai. Sanggeus ngomong kitu mah ujug-ujug geus. Jirim si Uuk teh ngiles. Mang Jujum jeung Ciyoyoh pating polohok deui wae. Sanggeus aya kana sawatara jongjongan mah koloyong Ciyoyoh kacai rek ngadon nyeusehan. Mang Jujum oge ngaleos nyamperkeun kandang domba di pipireun imahna. Dina hate Mang Jujum jeung Ciyoyoh
geus jongjon ayeuna mah teu loba teuing karisi jeung kasieun ku perkara anakna anu wawawuhan jeung bangsa jin. Yeh, cag heula nya hei.